mata nu sok dipakai ibadah ti penting jeung mata nu sok pake maksiat ti penting sarua cayanana mah tapi beda sinarna lain deui geus teu bisa dibobodo bae tah mah teu bisa dibobodo nah kajen teuing urang sosorbanan Habib pan sok loba udang-udang sorban segala jubah segala naon lain mah lain bae henteu kudu kikituan biasa bae mentak aya di dia Habib nu sok diomong enggak usah begitu biasa aja gitu kalau sampai di situ aja ulah sampaikan ka jasarkeun manusia mata keur ieu pan aya Habib nu ditangkep di Polsek Pasar Kemis atuh eta anu datang ka dieu Kiai ana mau marhaba ya di sini atuh Bib marhaba saya tiap malam Jumat marhaba enggak ana mau marhaba aja di sini sama rekan-rekan jangan ente enggak ngagungin sama Kangjeng Nabi urusan saya ngagungin sama Kangjeng Nabi di situ marhabanya pengen uang marahnya na aing marah deui imah aing sia baik sia imah aing mending diuk sia ngopi jeung aing ngarokok entah Habib Rajak datang ke dia ngerokok gitu. Teu kudu kikituanan katempo geus ulah sok nembang nembong nu kitu. Engke ge nur ilahi mak katempo kajen kukumaha ge sakicep katempo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولنوريته ظهر بكل شيء ولإطلاقه وإحاطته متكيف بكل كيف مقيد بذلك kulantaran sifat cahaya Allah lahir di seluruh perkara jeung itlaq ke Allah artina ngawangku Allah ke seluruh perkara mutakayipun bikuli kaif turti di kaidat ku kaif eta mah ulah diomong nu kos kitu mah kuduna dirasa jadi aya ilmu nu teu bisa diomongkeun tapi kudu dirasakeun urang lamun belajar ngaji alfiyah natijahna jang supaya bisa maca kitab nu ngajar alfiyahna kudu geus menguasai ilmu alfiyah ajarkeun kuari mubtadaul zaidun wa azirun khabar ingkul da zaidun azirun manitazar sanggeusna kanyahoan mubtada teh isim zat contoh zaidun khabar teh itu azirun isim sifat lantaran hakikatna khabar mah adalah sifat mantak kadituna bakalna menang hiji mubtada di khobaran ku dua tilu sakumaha menang na hiji mausuf disifatan ku sababaraha sifat geus kadenge ngeunaheun kudu ngadengekeun anak dibentukan zaidun azirun jadi engkena murid ge bisaeun maca kitab teh oh jah heueuh tah eta teh ngaji nahwu mun kuari ngaji ilmu nahwu ieu guruna ge teu nyahoeun nu deuk dijadikeun mubtada teh kudu isim naon. Nu deuk dijadikeun khobar teh kudu isim naon. Teu nyahoeun olahanana guruna atuh ka muridna. Ulah wakamagahan alfiyah heulanan tah. Ulah wakamagahan alfiyah lantaran nyanana Kiai ari nu sok dijieun mubtada sih ulah sok loba omong sia. Pokona tuturkeun bae geus kos kitu bae pokona mah sia. Dengekeun bae geus kos kitu bae ti ditulang kitu bae. Teu bisa kitu atuh engke moal bisa maca. Urang lamun ngaji sorof berarti dek nganyahokeun mustaq minhu. Dek nganyahokeun kitu tasrifan. Ilam anna tasrif fil lugat at-taghyir. Terus dari itu wa indal istilah taghyirun maksusun dan lain sebagainya. Geus engke kanyahoan sulasi muziam sulasi mujarrad aya 6 bab. Sulasi mazid aya sabaraha bab. Terus aya mujarrad aya mazid, terus aya rubai mujarrad aya rubai mazid. Nah, dibentukeun ku urang. Kos kitulah ngaranna ilmu sorof. Guruna kudu nyaho heula. Besing ke ditanya ku murid, "Kiai, kula mah puyeng biasa aya 2000 kali mana kula sok loba omong." 2000 mah 2000 bae geus. Lain eta mustaq minhu tina naon? Ih, pokona mah 2000 mah ti dituna bahwa 2000 baca kaman rubun. Ente mah kali mana kali ulah loba omong siang geus aing mah puyeng aya ditanya ku sia aya ditanya ku batur leuwih puyeng oh berarti guruna teu menguasai moal bisaeun nyana ka mustaqbil doribun di mustaqtina naon madrubun di mustaqtina naon eta istiqaq apa istiqaq sogir apa istiqaq kabir moal nyahoan
Moal nyahoeun tah lamun jitu mah 2000 dimustad tina darbu. Eta isikok naon ge? Isikok sogir. Ai ngaran isikok si kumaha? Poho deui mama ge. Oh, atuh komo muridna meureun, mama ge poho. Eta ngan deres. Isikok ke babuado. Nyaritakeun panuado. Ta eta teh kudu nu jitu. Urang rek magahkeun Fathul Muin, kudu geus menguasai heula pembacaan jeung surahna. Kakarak murid bisaeun ke ngaji Fathul Muin. Eta mah kakarak ge ngaji kos karar itu. Tapi lamun urang ngaji hikam, lain jang bacaeun hikam mah. Lamun urang ngaji Ihya Ulumuddin, lain jang bacaeun. Terutama ngaji hikam, wa ai jeung Minhajul Abidin jeung Ihya Onam tama lumrah oh masalah, tapi ngaji hikam mah urang can boga rasa. Boro-boro rasa guru torekat ge teu boga. Aju ngaji hikam sasar sia. Cak aing sasar mentak diharamkeun ku Mama Gentur, Mama Sotibi mengharamkeun ngaji hikam. Mama kitu Bakri ngaharamkeun ngaji hikam. Ulah sok ngaji hikam. Mama kitu di Bandung teh naon gara Panyaungan. Mama Panyaungan kitu ngaji hikam. Kabeneran dina hikamna teh aya anu lugotan keur ieu teu ngaji salembar. Eta kunyana teh dibaca. Diliwat bae. Ieu malantaran hese cek nya ieu hiji teu ngaji, nomor kedua encan datang kanu dicaritakeun. Diliwat bae teh Mama Panyaungan, ararapik. Oh, ku ari mah kaluaran aliyah ngaji hikam. Aliyah ngaji hikam. SMP lain, SMA lain, si orang sanawiyah. Allah. Ngaji hikam, tampilingan. Nu magahanana kudu nu nyaho jamun ngadengikeun mah sanawiyah, aliyah, SMA los. Los mah urang ngadengikeun jelema nu ngaji hikam mangga. Ai kadatang bae tu kurang dengikeun, teu datang bae tu tinggalkeun. Tapi nu macakeunana mah kudu nu geus boga rasa hikam. Mantak hikam aya 3 rupa surahna. Sing hade teu meunang sambarangan ulah padu hikam-hikam bae. Naon sababna? Ieu mah deuk nyaritakeun rasa. Deuk nyaritakeun rasa, dituangkeun rasa ma'rifatullah wa rasulih melalui hikam ku Sehatoilah. Geus minimal jelema teh engke mun nyaritakeun perjalanan ruhnya ho. Pan ieu mah deuk nyaritakeun wisata ruhani. Deuk nyaritakeun wisata ruhani hikam mah lalakonan deuk datang ka mana? Ai urang mah pan wisata teh wisata jahe. Nyaritakeun hikam teh boga kaisin. Engke kumaha nyaritakeun ketika nyaritakeun zikir, ketika nyaritakeun aurad. Engke mun nyaritakeun auradna ge engke lamun urang teu ngaji torekat mah pajar aurad pelet. Pajar aurad kajagoan, pajar aurad dunia, aya khusus aurad naon. Geus tingkatanana datang ka mana aurad teh. Tah ieu. Kemudian waridat, bahasa waridat teh naon ieu teh? Aya istilah-istilah tertentu ketika nyaritakeun zikir tahapanana ka mana, kumaha. Mantak hese di awalna ge geus dimimitian idpan wujuda ka fi adil khumul. Sedengkeun jelemana masih kene cacampuran jeung pamarentah. Nu diaji hikam, cak hikam ge idfan wujudaka, kubur wujud maneh fi adil khumul. Tuh di leuweung. Di taneuh anu sepi leuweung eta keur carita zahir. Pada teh maksudna titah memisahkan diri urang jeung makhluk. Maksudna deuk ka Allah doang. Mun nyana ngaji hikam sedengkeun nyana bergelut keneh jeung pamarentah, peuncit teh jelema. Teucit sasar sia bakalna. Ulah diaji ku nyana mah ngadengikeun bae. Tah jadi guruna mun ngaji alfiyah kudu geus paham alfiyah, ngaji Johar Maknun kudu geus paham bilagah, mun ngaji Fathul Muin kudu geus paham fikih, mun ngaji hikam kudu geus paham soal ruhani. Ieu mah guru ge teu boga nyaritakeun hikam. Boro-boro hikam Minhajul Abidin ge Minhajul Abidin. Cek guru-guru lugotan bae ulah di surah.
asal baru galugot teh lah ulah disurah boro-boro eta iya baik ya non gara-garana Kifayatul Azkia dah Kifayatul Azkia sing hade Kifayatul Azkia teh nyaritakeun syariat nyaritakeun tarekat nyaritakeun hakikat lamun urang sakadar ngalugot bae mangga bae ulah sok panjang-panjang teuing surah mun teu boga guru sebab engkena salah ke akibat dari surah nu salah engke kadituna mal beres nah ieu pan ieu berita hikam takos kieu urang hese pan ieu walin nuriyatihi zahirun fi kulli syai ujung-ujungna hulul pan sebab cahaya Gusti Allah lahirlah di tiap-tiap perkara eta lahir di tiap-tiap perkara ku sebab ngaihatohna Gusti Allah di setiap perkara atuh Allah teh mutakayifun bikulli kaifin cuman gair muqayyad mantap bahasana kieu aing teh cek Gusti Allah sirrul ana sirrul insan wal insan sirri kaula rahasia manusia manusia rahasia kula wah puyang bang urang naos ke situ kek kumaha kula teh rahasia manusia manusia teh rahasia kula aing teh nyin ka sia wahai manusia ku aing dijieun dedeg pangadeg sia mata ceuli irung sungut lengan beteng kubul dubur suku di jerona aya kolbu di jerona aya jiwa di jerona aya ruh eta teh jijieunnan aing nang aing nyieun ku aing disembahkeun ka sia wahai manusia jangka aing ti aing ku aing ka aing eta teh bahasa Tangerang tah lemes tah eta teh ti aing ku aing ka aing bagaimana Allah mah kos kitu ge. Geus lamun sia hayang nyaho lantaran aing teh rahasia sia teh rahasia aing atau setiap gerak sia teh aya aingan. Sia dahar, sia nginum, aya aing nu ngagerakeun sia. Sia nangtung, sia diuk, aya aing nu ngagerakeun sia. Sia dek berangkat ka mana menuju sesuatu pekerjaan, eta teh aya aingan. Dek berangkat, dek balik aya aingan. Sia ulah hese-hese neangan aing aya di sia. Kebal-kebal mah aing teh pangeran. Hikam teh kos kitu. Hese dicaritakeunana lantaran teu marasa. Aing teh rahasia sia teh rahasia aing. Lantaran aing mah kos panon poe. Teu meunang pan urang eta namsilkeun Allah ka panon poe lantaran Allah mah pan mukhalafah lil hawadis. Ari panon poe mah pan ciptaan Allah mah nya urang nyontohan Allah ku panon poe. Sasar sia. Hikam dah. Cek satu ilah ieu mah keur carita bae heulanan. Urang lepaskeun heula supaya kaharti ku hati sia tuangan rasa aing. Panon poe di mana sorot eta kabeh kasorot. Eta teh sifat teh moal bae pisah jeung mausupna. Caang teh sifat di mana aya caang aya panon poe. Di mana-mana aya sia aya Allah. Moal datang ka kitu aya langit aya Allah berarti. Aya bumi aya Allah berarti. Aya sia atau aya Allah. Aya tai kebo aya Allah. Oh Allah tadi tai kebo. Bisa nyembah ka tai kebo. Atuh ieu kumaha tuh? Teu kumaha cek sia atuh ilah. Ieu mah keur carita bahasa batin, bahasa rasa, dituangkeun ka bahasa aing kumaha nyobutna. Rasa aing teh dek dibejakeun ku ka sia, ieu aing kumaha nyebutna lantaran sia mah pan beuki kene suweg. Nya suweg sia. Ampura teu kaharti bae atuh moal kaharti lantaran sia mah alamna alam di dinya keneh. Geus lamun sia masih keneh TK dibere pelajaran SMP moal kaharti setik-ketik. Sia SMP dibere pelajaran kuliah moal kaharti setik-ketik aca. Eta keur carita metode kom rasa.
Kuari kudu kumaha atuh kudu diliwatkeun heula syariat. Aju kumaha bakal katempo gerak keagungan Gusti Allah. Masih kene urang di syariat mah moal katempo bae Gusti Allah. Kok bisa teu katempo pan salat teh syariat kahalangan ku salat. Sebab urang mah hayang salat lain hayang kapanggih jeung Allah. Ku hayang salat eta lah ngahalangan urang jeung Gusti Allah. Atuh ulah salat bae atuh bagi parah. Salat bae ge can datang ka Allah, kumaha teu salat, nyung sabesia. Tuh. Dibulak-balik ku satoi lah sia macan paham kan, encan lantaran teu boga rasa, henteu. Kudu kumaha atuh, piceunan heula syariat. Aya nu ngaran syariat naon? Dahar supaya boga tanaga piceun, ulah dahar sia. Aduh atuh teu kuat, mun teu kuat dahar bae salat biasa bae. Mun teu kuat mah aju naon deui? Ulah sare sebab sare mah syariat. Atuh lamun teu es mah atuh puyeng sare bae sia mah atuh ngan ibadahna ibadah syariat bae. Geus bae kos kitu, butuh kene dahar, butuh kene nginum, butuh kene awewe malah ngadoa deui hayang datang hiji deui. Kurang produktif bener nu di imahna. Geus aya di dinya bae. Ke mama punten ai kitu mama teu dahar mama ge panggerengan sarua ulah sok nyaritakeun ka mama sia heula puyeng cenah abdi mah ngobrol jeung mama mah ulah guguru aing mah jatelok ngamuridkeun geus guru tarekat mah mun dibentak teh mun dipentak embungeun lain kudu make selembaran asup tarekat sia ka aing mun henteu sasar sia nya tarekat si kos kitu ayo gegeran mumpung aing hirup keneh ngaku mal beres lain gitu tarekat dipentak ih dia teu aya teu bisa maksudnya kuateun henteu atuh kudu kumaha mama endek supaya kaharti cahaya Allah aya di mana-mana jaka deuleukna ku urang teh pagawean mah aya gerak urang teh panangga gerakeun Allah di mana-mana manusia geus beak ikhtiarna ngomongna ka Allah. Geus beak ikhtiar pasti ka Allah. Ngomongna ka Allah. Lah cenah meureun kiai nya jeung geus diobatan ka mana-mana ge jeung geus hese. Geus bae tinggal dipasrahkeun ka ai kamari kunaon teu pasrah. Atuh pun kamari atuh pasrahna. Wali mah memeh muriang geus pasrah. Memeh paeh geus pasrah. Urang mah lantaran bersyariat nyareat heula. Ke geus beak syariat teh kakarak. Ngobrol kakana jeung adina jeung keluarga ja urang nyareatan abah geus beak lamping geus beak sagala geus ka Singapura sagara kuali mah geus pasrah bae kumaha Allah bae ai kamari kunaon teh kumaha Allah tah eta teh urang teh kahalangan ku ikhtiar urang moal wali moal jadi wali ai kitu wali tilok ka rumah sakit osok puyeng cenah kula mah ngobrol jeung mama puyeng wali ge osok biasa ka rumah sakit ah mah nya pan teu meunang zahiron nutupan kawalianana supaya ulah disangka wali lantaran lamun nyana bertahan bae di imah hayang disebutkeun mama eta mah embungeun ka rumah sakit hayang dihebat-hebat gugur kawalianana atuh hese ai kitu mah mama saha nu babari jadi wali ai lain wali mujmir mah atuh hese nu mantak saha jelemaana mun teu ngaji tauhid heula moal beres endek supaya boga rasa sama Allah teh aya di dada basor Allah teh aya di dieu kudu kumaha singkabkeun nu mantak salila urang boga rasa ilmu eta ngahalangan ka urang usul ka Allah aya jelema kahalangan ku dunia biasa aya jelema kahalangan ku jabatan biasa aya jelema kahalangan ku kakayaan biasa tapi jelema kahalangan ku ilmuna sorangan ilmu naon lu ngahalangan kanyana ilmu fikih ilmu alat ngahalangan ka wusul dirina ka Allah kudu kumaha atuh ulah singkapkeun eta sehingga salat ge ulah boga rasa urang hayang salat mun urang boga rasa hayang salat berarti urang kadar datang ka salat bang geus puas kudu kumaha lain da endek usul ka Allah aya dek usul ka Allah mapan Allah ge aya di dieu gerak urang teh aya Allah atuh teu kudu salat mantak wali mah tilok salat mentek besi aya di lembur urang nu tilok salat wali tewak rante kumaha cenah kiai ku hese-hese teh hese lain lalagaan mantak pun teu boga guru mah hese
di mana ngamimitianana heula atuh tah kakarak mulai endek ibadah endek talar naon ieu pikihna sapina lumayan guys juz ama talar apa henteu ikro macet ikro hese jasa jeung izazul Rohim kita jadi imam Jum'ah tekuat sabih saja. Tekuat tetap waduha bae jeung alam taro. Tekuatan sabih acan komo surat Jum'ah mah geus tekuat bae lah pokona. Saya teh mah wali kos kitu. Atuh kudu kumaha tuh teu kumaha jawali mah kadang-kadang Jum'ahna ge kulhu. Cenah bingung ieu kiai pasti bingung. Lantaran wali mah kadang-kadang salat angel. Kadang-kadang salatna teh lalaunan, kadang-kadang cepat salatna. Kadang-kadang wali mah salatna teh kitu 5 rakaat zuhur ge. Kadang-kadang 6 rakaat. Besi aya di lembur urang wali eta nu kitu. Kadang-kadang 2 rakaat doang salat geus hese diamuman ku urang keur majzub, keur fana, keur bako mah henteu nya. Mantap kudu sering-sering meuli bako urang ieu. Hese mun teu nyaho ngamimitianana heula hese ibadah ka Gusti Allah sebab ieu teh aya tilu tingkatan alam urang atuh make syariat alam malakut make torekat alam jabarut engke makena hakikat hiji-hijina aya praktekna di torekat praktek salatna lain deui jeung cara urang di syariat salat teh aya rukuna mah sarua naon kitu ngaranna rukunna mah sarua ngan praktek batinna engke nu lain deui eta ese saha nu nerangkeun guru mentek ulah sambarangan norekat ge sarena kudu kumaha wuduna kudu kumaha dina torekat ari kakarak takbrung zikir aju bawa berkat mah babari zikir kita sama-sama zikir nasional di Senayan balik deh di beres sebarang kalaupun beres sebelah balik di Senayan enggak 3 juta kan lain bensin eta ge da eta teh naon eta kos kitu mah sama bialah lalagaan tah mah kos kitu komo nyaritakeun saya guru Torio koh aya Habib gadi tasbihna dikongkoyangkeun ngobrol jeung kula geus ngobrol ditanya di anu Habib siapa ini Habib saya Habib anu alhamdulillah kiai nya Habib guru tarekat aing haju ka dapur we sia Habib goblok meureun ngaku guru tarekat sia geus mau dipanggihan deui ku aing geus pokona Habib tinggal Habib tolol teu nyahoeun ka rahasia tarekat ngomong deui di dinya di hareupeun aing geus nya ngobrol udah Habib pulang aja ente enggak sopan sama Habib sekali-sekali saya tidak sopan sama Habib sebab Habib tidak sopan sama saya. Mana Habib nggak sopannya? Nggak tahu Habib pulang. Ya nggak getar-getar dia ngomong gitu. Meureun lain aing ngomong malaikat meureun eta. Ya Allah ngaku guru torekat. Guru torekat mah kudu disumput-sumput lain di aku. Habib kurang ajar ya. Nyasarkeun sia. Habib tinggal Habib, komo lain Habib mah diliek sia ku aing. Teu nyahoeun ka cara-cara torekat. Masya Allah, bahaya. Sumputkeun teh mah mutiara geus datang ka mana nya norekatna kage kadeulean teu kudu diomong-omong datang ka mana nya norekatna engke ge katingali afal jeung ahwalna lain ngaji hikamna lain ngaji ihyana lain ngaji minhadul abidina lain ngaji kifayatul atiyah tah ngaji metode engke afalnya jeung ahwalnya katemong sorangan norekatna peutingna nya sok hudang kanyahoan antara nu hudang jeung nu teu hudang rahim kadeuleuk kurang hudang rahim Memang kumaha matana lain deui. Matana kudu beureum bae. Oh, kamari cenah sakroim beureum nyeri mata tah mah. Geus pokona kanyahoan bae geus, bakal kanyahoan bae. Teu kumaha ge kanyahoan, sanajan tamu teu wau teu naon. Ahli hudang peuting kanyahoan bae. Kanyahoan bae. Kamari ge aya ti Bitung, kanyahoan di budak tukang hudang peuting nonton bola. Mata nu sok dipake ibadah ti peuting jeung mata nu sok pake maksiat ti peuting sarua cayanana mah tapi beda sinarna lain deui geus teu bisa dibobodo bae tah mah teu bisa dibobodo nah kajeun teuing urang sosorbanan Habib pan sok loba
udang-udang sorban segala, jubah segala naon, lain mah lain bae. Henteu kudu kikituan, biasa bae. Mentak aya di dia Habib nusok dia ngomong enggak usah begitu, biasa aja gitu. Kalau sampai di situ aja, ulah sampaikan ka jasarkeun manusia. Mata keur pan aya Habib nu ditangkep di Polsek Pasar Kemis. Atuh eta, anu datang ka dieu, "Kiai, ana mau marhaba ya di sini." "Atuh Bib, marhaba saya tiap malam Jumat marhaba." "Enggak, ana mau marhaba aja di sini sama rekan-rekan." "Jangan. Ente enggak ngagungin sama Kangjeng Nabi." "Urusan saya ngagungin sama Kangjeng Nabi. Di situ marhabanya pengen uang." Marahnya nak, aing marah deh, imah aing sia. Baik sia, imah aing. Mending diuk sia ngopi jeung aing ngarokok. Ada Habib Rajak datang ke dia ngarokok. Teu kudu kikituanan katempo geus ulah sok nembang nembong nu kitu. Engke ge nur ilahi mak katempo kajen kukumaha ge. Sakicep katempo bae. Nah, di mana ngamimitiana ieu endek supaya rasa eta aya. Ta eta teh kudu make guru. Ieu nya sia zikirna ti dieu ka dieu. Engke amtina ieu bae heula. Engke naik ti dieu ka dieu. Engke naik ti dieu ka dieu rasa geus lain deui. Oh, bener. Tanya ku guruna. Sia geus aya rasa aya. Kumaha? Mun nu geulis resep bagus. Naik sia ya. Naik sia. Ya, berek wae doana. Naon? Allahumma zawijni. Tah jadi geus teu kudu hese-hese ja aya parantina, ja urang ge magahan amil aya geus bisaeun mah ieu murid teh atuh dipindahkeun ka jurumiyah. Eta ieu jurumiyah teh geus bisaeun mah atuh ngelal sia atuh hayu. Hayu ngelal. Hayo saudara. Ngelal bae teu bisa ngelal. Ja guru ge jauheun, wabiak lancar ngelalna ieu, masyaallah. Qala suqala jepala la qala belaka qala ngajalkeun wana kali tanya terus qala fala. Geus, lancar ieu budak. Mabniun. Mabni mapolon. Elna kala hadu bila qalab. Sia nu teu ngaji mah puyeng sia. Ai Haji Hamid mah moal puyeng nya Bang Parantina. Tuh, elna kala hadu bila qalab. Naon eta? Nakal hadu bila atuh kumaha aing bae eta mah. Jasa lagi sia mah nyaho ieu. Nya tah geus bisaeun murid naik sia atuh kanyahoan murid ge bisa amil bisa jurumiyah bisa ngelal bisa ngasal sok asal sia ngasal gitu bismillah makhudun lu sok bukanna bisa bae geus nah naik sia kuari geus alfiah nu mantak dihiberkeun ku guru guru ge endek ngahiberkeun kumaha ka karak bulu centong. Eta cerdas kok kitu komo batin nyahueun jasa anu ngadidik batin lain haju guru torekat zikir diantop tilok kapanggih jeung guru tilok diugan ku guru datangna alhamdulillah cenah kiai kula ieu geus bisa datang ka kitu naon datang ka naon Dairatul Kubro sabaraha taun sia kakarasa taun ge abdi mah cenah geus datang ka Dairatul Kubro hebat amat sia ngelehkeun aing kos kitu amat torekat. Nyaritakeun Dairatul Sugro Dairatul Kubro ge engke wayah naik karak dicet teu kudu dipotokopi tarekat teh kudu lakonan bae eta ge mulai di dieu sok naik kanyahoan peutingna sok zikir jeung teu sok zikir kanyahoan ku guru tah di mana geus der beda ke kadeuleu salatna gerakna lain deui sebab melalui perasaan. Terus melalui perasaan kaya impian teu meunang dicaritakeun lain ka guru mah. Duh, berang mimpi anu kapanggih jeung anu anu. Engke kanyahoan. Tet. Beres. Tangke naik sia teh. Tah engke di alam nu ieu ka alam pertengahan alam nasut garana alam manusia, alam nasut seluruh nu hubungan jeung manusia syariat berarti urang make patul muin geus datang ka pertengahan 50% berat naik ke alam malakut mulai geus beda tina leumpangna lain diukna lain daharna lain sorangan nah salatna geus lain deui
nikmatin salat nabi Allah akbar 2 rakaat salat zuhur batal sorangan ya. Padahal mah teu hitut. Padahal mah teu ngomong, tapi nyana sorangan ngabatalkeun lain waswas. Beda jeung waswas. Waswas mah setan. Ieu mah lain. Kunaon atuh? Apa nu ngagerakeunana Allah nu mere hirup Allah tapi lain inget ka nu ngagerakeun batal aing salat. Luhur berarti. Geus luhur Pak. Atuh urang mah lamun salat titah batal kos kitu, ti Allahu Akbar geus batal. Ti Allah. Mau salat tujuanna. Atuh salat fikih mah emang kos kieu. Salat fikih mah sholli pada zuhri Allahu Akbar. Geus bae bismillahirrahmanirrahim. Aing motor di mana itu hujan. Waduh hujan. Dari mangdu alaihi wasallam. Rada dicepetkeun saya teh bisi kabur hujan. Iya tuh salat teh kos kitu bae. Datang ka pae ge salat syariat mah tuh kos kitu bae. Aju salah atuh henteu emang datang ka makom eta. Aju engkena ka surga apa ka neraka? Atuh pan lain nu urang surga jeung neraka mah nu Allah engke bae minta ka Allah. Tuh, geus dipasinikeun ge surga jeung neraka. Pan ari ieu mah nu geus pertengahan, endek naik ka alam malakut geus lain nu dimasalahkeun surga jeung neraka Allah. Geus kana mah keur lempang salat, keur diuk salat maknana, makna salat. Nah, kuari mah datang ka alam malakut, tek ieu kapanggih. Rasa ieu dituangkeun. Walinu, tah indik ngabahas walinu rene ti angel. Angel asal mal kabahas di jam 12 kurang ya. Ku sebab cahaya Gusti Allah lahir di tiap perkara sebab geus ngaliwatan alam nasut, geus melalui ngadeukeutan alam malakut. Nu kadeuleu teh Gusti bae sebab kuari mah ngalaksanakeun seluruh parentah Gusti boro-boro nu pardu nu sunahna ge terus bae. Nu mantaknya nama dina poean rebo wakasan ge salat bae ku resep-resepna ka salat. Urang mah aya salat, aya rebo wakasan salat, aya subuh kodo. Atuh balik tadi balik disengsarikeun ku Muhammadiyah ge ate mang sengsarikeun. Ate mang sengsarikeun ge kudu nyaritakeun salat rebo wakasan, aya masih kene salat subuhna mentangna jam 7. Isin atuh. Cek malaikat budak aya salat dapil bala ayu bae embung cek kena bala aya subuh nu fardu. Teu beres sih budak. Ustad Golkar kajian ngomong guys. Nah, lamun urang geus kaliwatan tah, geus kaliwatan 50% geus mendekati alam malakut. Antara alam nasut jeung alam malakut nu kudu dilaksanakeun adalah syariat di mana geus datang ka pertengahan geus mulai kuari bertorekat karasaeun kunyana rasana kuari mah geus aya suara ge moal kadenge urang keur salat aya suara naon moal kadenge. Kuari mah aya misalna kitu naon ngaranna reungit geus moal karasa. Rasana geus pindah tadi mah syariat. Salila urang bersyariat dicocor reungit atil bae. Dicocor reungit atil bae. Urang keur salat tapi salat syariat aya nu liwat di kaca si mimin atuh kadeuleu bae. Begitu walad dolil batur mah amin kana amin. Itu syariat mah kitu bae. Geus moal henteu syariat mah kitu bae. Lapar karasa laparna, tiris karasa lesir syariat. Begitu geus datang ka 50%, urang teh mendekati alam malakut. Geus aya reungit geus teu karasa, leuwih cinta ka Gusti, leuwih rasa ka Gusti batan reungit. Teu nanaonan reungit. Lapar geus teu karasa lapar ketika urang salat. Tiris geus teu karasa tiris ketika urang salat. Salat teh heula ieu, dina salat teh heula engke di luar salat lain deui. Geus salat teh teu kadenge naon hiji be Allah pokoknya na keur salat lantaran maksud datang ke Allah sedangkan Allahna aya di dirinya na aing teh rahasia sia teh rahasia aing atuh lamun sia rahasia aing rahasia sia pan gerak sia teh gerak aing teh atuh kuari mah aing teh pangeran sia teh cinta ka aing atuh berarti kuari mah sia teh salian lain aing teh eta mah ngomong, lamun eta ngomong dibuktikan ku urang nu bersyariat murtad kudu baca 2 kali syahadat. Ya ieu mah lain, ieu mah geus alamna di alam eta tah. Membaca hikam teh kudu nyaho alamna, ieu teh keur aya di dimensi alam nu itu. Anu boga perasaanana jeung Allah bae, teu murtad emangnya nama keur jeung Allah bae ma fi jibati ilallah. Lamun ku urang diterapkeun di nu syariat murtad kudu maca 2 kali syahadat.
hulul teh iyalah udah dimasalahkeun. Geus kudu bertahap-tahap tah lantaran sinar Gusti Allah aya di tiap perkara nu kadeuleu teh ku ari lain perkarana tapi sinar Gusti Allahna carita sinar berarti Gusti Allahna atuh ku ari mah hese nyaritakeunana lah ka ditu mah manta kurang teruskeun bae ngajina kumaha wa malam yazuk saja lemah anu encan ngarasa datang ka dinya atuh walam yasadhu jeung can nyakian ka dinya bahwa amal basirah eta mah jelema buta mata hatena kos urang kabeh ieu jelema buta kabeh lantaran encan pernah boga rasa nikmat ngahareupan Gusti Allah lebab jeung Allah lagi jauh jasa pan bisa nyaho jauh kahalangan ku sekupi kahalangan deui ku investasi daging di Cisoka pimpinanana nah kahalangan deui ku Golkar kahalangan deui ku PDI kahalangan deui ku MUI kahalangan deui ku Depak kahalangan deui terakhir kahalangan ku salat Allah kahalangan salat urang mah maksudnya salat lain deuk Allah ngahalangan mata ieu mun dicaritakeun di syariat bingungin tuh muka karak mimiti ngaji mah berarti aing ulah salat hikam teh sing hade nu manta ge loba nu dilarang ku guru-guru baheula ulah paling jeung santri logot bae ulah disurah ai logot mah teu nanaon ai di logot mah sia menang logot ti guru logotan teh ulah disurah ulah engkeuna sasar mimitina mengenaheun ka dituna sasar aja ngabohongan diri sorangan can datang mah bohong sakumaha urang ngawurukan alfiyah urangna encan bisa ngaji nahu atuh bohong ka dituna sasar engke ngajina ka dituna Zaidun Doribin cak nu ngadegeun pan Zaidun Doribin ieu engke ge kitu tah lamun jelema ngaguruan hikam encan boga rasa engke lah ahli hikam nonton TV ahli hikam engke dibawa ku lurah kita naon ngukur sawah batur penting etis tukang ngaji hikam tapi nyana dakwahna di pendopo hampura pun lain tahapan pokok gitu nah mentak cek di dieu ge panjang-panjang nyarita amat lah atuh wa malam yazuk saja lemah nu can boga rasa lantaran hese nyaritakeunana kudu mamawati mimiti heula dina masalah alam-alamna kadua dina masalah kasabna nyana ibadah datang ka mana engke mindahkeun rasa engke tah kulantaran encan boga rasa awalam yasud atawa encan nyata encan datang ka dinya bahwa amal basirah nyana buta mata hatena geus bersyariat bae tah mah nu bagus ngaji bae unggal minggu di handapeun tangkal Ambon mahrumun tetean musyahadatil haq dihalangan tina neuleuh ka Allah hese nyaritakeunana caki musonif geus bae lah engke tungtung nama jelema nu henteu deuleu bulan pasrah bae ka nu sok neuleuh bulan jelema anu henteu pernah ngitung bulan pasrah bae ka nu sok ngitung ge aya di hadi tungtungna jelema anu henteu pernah nyaho kana rasa pasrah bae ka nu geus nyaho kana rasa cintakeun bae ka jelema nu geus boga rasa lantaran urang mah hese jasa perjalananana Kangjeng Nabi kantos nyarios dina setiap aburan onta 40 adalah onta bintu labun. Kula dipisah-pisah onta tina hitunganana lantaran baheula ku embung-embung nanga zakat dipisah-pisah. Onta nu ieu 20, nu ieu 10, nu itu 30 teu dihijikeun sehingga atuh teu ngazakat ka zakat. Antaran dihitungna ja nu kandang ieu mah 20 ke nu kandang nu itu 10 kandang itu sabaraha henteu dihijikeun lain kitu bogana sabaraha hijikeun kabeh mun aya 40 wajib zakat manatoha saha jelema nu mikeun zakat tujuanana hayang boga ganjaran falahu ajruha jelas bakal diganjar jelema nu nahan zakat bunga zakat tetep bae sebagai tugas pemerintah nyana kudu nyokot secara paksa bahkan sebahagian hartana ieu merupakan suatu azmah hak an wajib min azmati rabbina
dina kepemerintahan khalifah ye kudu dilakukan seperti kieu. Di urang mah nu utar atur soal zakat, urang mah soal paharaman bae. Yane pajak mau dikeraskeun gobe kudu mayar. Adapun zakat mah nu ngurusan sakalina aya nu ngurusan zakat fitrah pengembalianana. Teu jelas jang nyana jeung nyararana bae. Fakir miskin mangan zakat darja diumpan hungkul. Teu dikenakeun ka fakir miskin ayo jubang ke di akhirat bakal ka rumaha. Eta mui anu diberatkeun di negara jang ngutak ngatik urusan-urusan tentang zakat di antarana nyana teu berdaya. Engke di akhirat coba deleukeun kumaha coba. Nyana salam ge ka malaikat moal dijawab kajen ku kumaha. La yahilu li ahli Muhammadin ta'ala ke keluarga Kangjeng Nabi Muhammad syai'un min zakat met oge ulah. Teu meunang jeung teu sah mikeun zakat ka keluarga Kangjeng lantaran zakat mah adalah kokotor rereged. Teu pantes anu suci nu murni nu bersih diregedan ku urusan dunia komo meunang tina zakat. Rawahu Ahmad wa Abu Daud. Al-mana al-ijmali utawi kilaiki kumana kang bangsa ijmal al-imamu tawi imam menua buhulan pirang-pirang kang genteni ing imam ya khuduna iku pada ngaralap ya imam lan nuab kabeh zakat al-mawashi ing zakat pirang-pirang ingon-ingon kohron kalawan maksa miman manaha saking ongkang nyegah yaman haing zakat. Amun teu daekeun ngazakat meunang dicokot. Zakat naon bae ge ku kakawasaan imam maka imam meunang maksa nyokot. Sakumaha jelema nu boga hutang geus jatuh tempo. Zaid boga hutang ka Ki Umar pada tanggal Januari tanggal 1 ieu hendeuk mayar. Kemudian tanggal 1 teu daek mayar bae. Tagih ternyata derek bayar cokot naon waya menang. Misalnya di dinya aya televisi cokot motor, cokot ayuh masih kene aya mah ternyata kurang kene pamajikanna ana cokot. Aduh, tuh kobul bae nya nama. Geus teu beres tah. Giliran salah kobul. Wa zamut tabakun alaih lan utawi iki kaulikum mutabak alaih. Ain lawahal maliku maka lamun nganiatan haing zakatul mawasyu sabahal maliku engkang ngamilike inda akhdil imam ing dalam nalika ngalebeh imam laha gaduhe zakat sakotaan hul wujub maka logor anu saking malik apa kewajiban ketika dicokot secara paksa ku imam kemudian nyana niat jadi berarti kutiba lahul ajulan den tulis kadue malik apa ganjaran wal barakatulan keberkahan. Jadi urusan dipaksana adalah eta tugas di pemerintah tugas secara syar'i. Ketika dipaksanya niat atuh geus bae lantis logor kewajiban tur meunang ganjaran serta keberkahan. Wa ilam yadba ikhtiaran lan sarajan orang ngawekeun ya malika ing zakat galawan ikhtiar milih-milih akhadha halima minhu qahran ajadhu lan ngalep ing zakat sapa imam minhu saking malik galawan bagza ajzaatu maka nyukupi ya wa in akhadha sarwajin lan lamun ngalap atau akhdhuha atau akhadha wa in akhadha lan lamun ngalap ing zakat sapa imam saking malik kalawan paksa maka nyukupi ya zakatuhu ing malik cukup bae saqatan hul wujub lan logoran saking malik apa kewajiban wa niyatul imam kafiyatun wa niyatul imam tawi niat imam iku kang nyukupi an niatihi saking niat ya malik niatna imam cukup bae terhadap niat malik wa qad fatahu lajulan temen potu ing malik apa ganjaran nu bogana teu daekeun ngaluarkeun zakat paksalah ku pemerintah nu nganiatan zakatna adalah imam
jadi baik cuman ganjaran mente lantaran henteu aya karidhoan at-tahlilul lafzi wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maf'ulu ma'hu huwa alladhi tuf'alul asya'u kulluha ma'hu wa bihudurihi wa huwa Allah al-qa'imu ala kulli nafsin bima kasabat ar-raqibu ma'a kulli syai'in wal hadiru ma'a kulli syai'in wa huwa ma'akum aynama kuntum. Qala sallallahu alaihi wasallam anta sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli wal wali wal waladi. Nyaritakeun mapul ma'ah mun urang carita mapul ma'ah carita jurumiah eta mah carita budak nu gagarak asup ka pondok pesantren supaya ulah salah macana ja'al amiru wal jaisha ulah dibaca ja'al amiru wal jaishi besi dibaca ja'al amiru wal jaisu. Jadi kudu aya aturan ja'al amiru wal jaisha stawal ma'u wal khosobata. Gampang. Tapi mah carita mapul ma'ah secara isyarah maknawi. Urang lamun carita zohir mah babari mata urang didelekeun ku Gusti Allah cek Gusti Allah aing nyaho kadeuleu kadenge aing nyaho jasa kadeuleu sia kicep teh aing nyaho ka kicep sia nu dideuleu ku sia teh makhluk aing mata nangieun aing nu dideuleu ku sia nangieun aing deuleu sia nangieun aing atuh mana nu urangan luhur tah mulai tah rada luhuran di kamari nu kamari ge poho aing jauh kana denge sia ngadenge naon bae aing nyaho sebab jeuli sia teh nu aing nangieun aing ku aing didengekeunana nu kadengena suara-suara makhluk aing ayuh gerage suara manuk nang aing suara nage menang aing nyuarakeun suara kori nage nangieun aing suarana nangieun aing suara-suara naon bae eta teh suara makhluk nangieun aing ceuli sia bisa ngadenge nangieun aing ceuli sia nage nangieun aing aju mana nu sia daeuh gerage mana nu sia ambe sia kanyahoan ku aing nyaho kana ambe sia ngeunah jeung teu ngeunahna seungit jeung teu seungitna nu ku sia diambe aing nyaho resep jeung teu resepna nu ku sia ka ambe aing nyaho sebab irung teh nangieun aing bisa ngambe teh ku aing nu diambeuna ge makhluk aing mana nu sia sok gerak gabe. Nah, maf'ul ma'ah teh allazi tuf'alul asya'u kulluha sakabeh perkara eta teh ma'ahu bareng jeung allazi teh Allah allati tuf'alul asya'u nu dipigawe seluruh perkara beusi aya nu nyesa sumulkeun ihatohkeun kulluha sakabehna eueuh nu nyesa hiji acan ternyata horeng ma'ahu babarengan jeung Gusti Allah bahkan wa bihudurihi kalawan hadirna Allah wa huwa allazi ta Allah alqaim ala kulli nafsin bima kasabat anu ngatur kana seluruh awak-awakan dengan naon nu kunyana diusaha. Urang nyaho teh urusan tauhid tapi karasa ka jero jajantung we hese. Mantara kuari dikonsentrasi
awak kurang tatadina rohela dijeun sesuai jeung waktu nuku Gusti Allah ditimbulkeun ka dunya roh diasupkeun mulailah wujud urang ti eueuh ka aya nu ngaayakeunna Allah kuari gurak-gerakna urang salila urang aya di alam mulki alam nasut urang gerak nang ngagerakeun Allah urang cicing nang ngicikeun Allah dengan kata panjangna Allah te al-muharriku wal musakkit nu ngagerakeun jeung nu nyicingkeun dengan kata simpelna al-qaim ala kulli nafsin bima kasabat nu ngurusan kana sakabeh awak bima kasabat kana naon nu diusahakeun ku awak nu dikasab ku awak kicep urang kasab urang ngaranna eta teh aya Allah dege urang kasab urang ngaranna eta teh aya Allah anu ngurus ambe urang eta teh kasab urang ngaranna eta teh aya Allah lengkah urang eta teh kasab urang ngaranna eta teh aya Allah diuk urang kasab urang ngaranna eta aya Allah keluar kabeh horenganan maahu bareng jeung Gusti Allah dirinci ku urang ari urang nu mantak bisa diuk teh make naon make tanaga ai tanaga nu saha nu Allah ai urang lempang make naon make tanaga jeung kakuatan ai tanaga jeung kakuatan nu saha nu Allah urang bisa maca Quran ai eta maca Quran make naon make biwir ari eta anu maca ngamacakeunana bisa maca makharijul huruf na make naon make pikiran ai pikiran teh nu saha nu Allah ai akal nu saha nu Allah urang osok ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala taatika subhanaka inni kuntu minaz zalimin berarti urang teh nyaho sadar bahwa eta teh kapan nu Allah kabeh ge nu Allah kabeh ai nu urangna nu mana eueuh nah ketika aya nu diaku ku urang ieu teh mata aing sing hade ieu teh ceuli aing etalah hijab antara urang jeung Allah ketika urang ditanya make tauhid ai eta mata nu saha nu Allah kiceupna nang ngagerakeun sa nang ngagerakeun Allah peureumna nang sa nang ngagerakeun Allah disehatkeun ku Allah digeringkeun ku Allah isuk pageto mungkin bae anu dibutakeun nang Allah anu dicagerkeun deui ku saha ku Allah berarti mutlak nu Allah kuari teh kurang diaku ieu mata aing beuh kuari jadi kos kieu ngaku eta mata aing hijab di dinyalah antara jauhna urang jeung Gusti Allah waduh kiai ai kitu berarti teu meunang diaku teu meunang kumamun orang kuari ngomong kieu bae ieu mata Allah gering meunang tante tuh kumaha sia bae tah mah heulanan hese tah nek gaji hakikat teh hese sebab urang mah di syariat ge can anggeus eta mah percis oko santri jeung kiai nu kukula didongengkeun ti heula teh aya kiai kadatangan tamu aju neangan jang nyuguhan ka sisi kagigir aya kotok jago di pecit gitu kan disuguhkeun santri nang sapoe dua poe ieu neangan kotok eueuh aya nu bebeja dipencit cenah ku kiai oh ku kiai dipencit aju bebeja ka kiai pencit kotok abdullah tupan sia geus diurukan ku aing kotok teh eta teh teu meunang diaku janu Allah jadi aing memencit teh mencit atuh boga Allah bae geus ulah kumaha nya kabeh nu Allah sing yakin ka muridna kos kitu sing yakin eta teh nu Allah teu meunang di aku benar menang dua poe mbeki ai dipencit mbeki ai dipencit wow pesta jada jeung santri
Wah, nyate segala rupa. Kiai legit embe mangganing be Garut. Waduh, embe Wanaraja. Geus tulak cangkeng Kiai saha, ieu nu maling embe aing saha, anu laporan, saha santri. Wah, panggil santri. Siap masjid embe mama. Ulah sok di aku mama, eta teh nu Allah. Kula teh apan ilmu teh ti mama, kabeh ge cenah nu Allah. Lah pokona mah tadi aku kukula ke pencit bae aku kaya ngaing mah nu Allah ge ulah gede-gede teuing we. Sadar Kiai, aing salah ngadidik ka murid. Teh teu beunang salah ngadidik, hakikat teu beunang di baka syariat, waya syariat bae tungtungna pada takos gitu, acak-acakan. Ai keur nyareat ulah sok dibawa ka hakikat, atuh murid mah santri can datang ka hakikat, ai kiai geus hahakikatan. Atuh sakitu ge deres gan embe henteu anakna dipencit. Jeuh, teh eta waya syariat didik syariat bae ulah sok totorekatan. Kela mun geus naek ka torekat jangan ge sadar aing teh keur aya dina si naon kitu ngaranna dina kolom torekat. Aing teh keur aya di koridor torekat. Jadi lamun keur syariat di bahasaan torekat atau mau asup ka jeung kumaha ge. Ketika nyana geus suluk di torekat kuari ngabahasakeun hakikat atau memang eukeurna pas sakumaha budak SD kuari dibere pelajaran SD pas. Kuari naik, kuari SMP dibere pelajaran SMP pas. Kuari naik SMA dibere pelajaran SMA atuh pas. Kuari mah budak SD di pagahan I love you. Waduh, udah SD atuh balik sekolah geus jarah bahasa Inggris. Good morning say. Hey. Budak SD geus nyaur good afternoon say. Waduh. Kabeleun I love you pan budak SD teh pantes disebut I love you. Ya Allah, ya Rabbi eta lawan teh teu akur teh kos kitu teh eta. SD mah SD bae ini Budi. Ini Kakak Budi. Ini Bapak Budi. Ini Bapak Kolot Budi. Tah eta pas lagi gadege keur hayang seuri ongko. Jakeun aing mah baheula keur SD nya teu kitu. Atuh geus bae di bogahan itu naon ngaranna nulis 1 2 3 4 datang ke 10 11 12 beres. Kali-kali ada hiji kali hiji 2 kali 2 terus hiji kali hiji terus kali-kali ada hiji 2 terus. Jadi kayak kurang dihafalkeun. Terus bukuna ge bisa diturunkeun buku kelas 2 ke kelas 1, buku kelas 3 ke kelas 2. Kuari mah teu bisa. Kuari mah jadi campur bisnisnya terlalu tinggi. Geus pohara jasa. Geus dek dididik pinter kumaha tuh. Dia pinter ge imah kuari mah pinter minteran. Nah kembali deui ku urang kuari ulah salah ngadidik waktu urang syariat bae. Naik di golongan thariqah bae. Naik ke hakikat bae. Nu mantap urang ngaji kuari kan kelasna kelas hakikat. Jadi lamun keur ngaji kelas hakikat didengekeun ku jelema anu memang ieu nyana bersyariat cara urang ngan teu sadar bahwa ieu keur pendidikan hakikat. Contona lamun urang dek ibadah ka Gusti Allah kudu boga kayakinan anu penuh ka Gusti Allah lantaran Gusti Allah teh al-qaim ala kulli nafsin bima kasabat. Ulah sok milu-milu urusan Gusti Allah, urusan rizki, urusan Allah. Geus urang lamun milu utar atur urusan rezeki, misalna urang tani, misalna urang dagang, jelema pang goblok-goblokna. Jelema nu deuk ibadah ka Gusti Allah tapi jana ngawarung boloon bin tolol bin goblok bin oplok. Teu percaya ka Gusti Allah. Jelema deuk ibadah ka Gusti Allah tapi jana jadi pemerintahan. Eta mah tolol bin goblok bin oplok bin sabodos ya. Jelema deuk ibadah ka Gusti Allah tani, tolol. Jelema deuk ibadah ka Gusti Allah make jeung aya hurupan harepan toma, bolon. Kunaon memang ibadah ka Gusti Allah ulasan rezeki Allah nu ngatur. Kuari kadenge tah, ku lurah ku camat bae teh mah kiai ekstrim amat. Kadenge kudu ngawarung, boga ruko. Kiai ulah diajian teh kos kitu mah bolon teh mah kiai. Ngablon-blon kan ka kiai. Nu tani gitu kene. Kanu ceramah ge blon kitu bae. Jelema ayeuna mah deuk ibadah ka Gusti Allah, aju nyaramahan batur puguhnya na ge caramahankeun. Tapi nyaramahan ka batur recis tabakos lilin, ayeuna na dibeulem batur kacaangan. Kan goblok eta jelema nu kos kitu teh.
tolol eta jelema kos kitu oplok eta jelema pancagana teh kiai kos kitu makomna ieu keur makom hakikat balik deui ka makom syariat atuh tenang deui budak ibadah ka Allah tepan kudu make tanaga itanaga tepan kudu dahar atuh teh nganjang dahar sia ngawarung atuh kuli-kuli aya hese bae mamaling ge masalah kabablasan teuing sama kabablas tah jadi ka makom sama makom mantak ieu nu diajina teh naon kuari tah eta tah kos kitu tah ieu teh keun lain makom syariat ieu mah keur makom hakikat kelas tah bangsa kelas Habib Rozak ieu mah watu heuy mah bangsa kelas Habib Rozak ieu mah boh anu lamun teu boga rokok marah teh ieu mah Pak aduh ieu mah hakikat mikung tah pokos kitu aduh tah jadi sabakom dia urang keur carita makom syariat syariat keur makom tarekat ieu mah keur makom teh makom hakikat lamun urang nyaritakeun makom hakikat luar biasa Kangjeng Nabi Ibrahim be hiji Kangjeng Nabi Ibrahim teh geus diasupkeun kana ketepel dek dialungkeun kana seuneu perintahan Raja Namrud kumaha Kangjeng Nabi Ibrahim hasbiyallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir eta babacana hasbiyallah wa ni'mal wakil hasbiyallah wa ni'mal wakil nyukupan ka kaula Gusti Allah anu puang bagus-bagus da jadi wawakil bagus ya nyagakeun sadaya-daya ka Gusti Allah jol malaikat Jibril Ibrahim maneh teh dek diketepel dek dibalangkeun ka seuneu ala kahajatun aya cepet boga apa kabutuhan teh dilaporkeun ka Gusti Allah cek Kangjeng Nabi Ibrahim amma ilaika fala butuh ka anjeun mah henteu hiji we ka Gusti Allah adapun ka Gusti Allah teu kudu make anjeun nyingkir maneh Jibril nyingkir ka ditu ulah kadeukeutan aing deh cek balik jadi perharamat awas henteu badak dilaporkeun da kudu dilaporkeun memeh aing dijieun ku Gusti Allah Allah geus cahoon bahwa aing dek dibeuleup cenah paeh di jero seuneu di dinya aja lain waduh cek malaikat Jibril kakarak manggih jelema model kos kieu dek ditupan urang mah atuh kuari kakarak dibaringku saeutik bae ge waduh mana hansip minta tuh lu urang ka hansip sebab naon makomna urang makom syariat jadi urang makomna makom syariat perlu syariat hansip ka dieu keun hansip kita ngada ngabangangan naon itu ngaping aing tuh ka hansip we butuh komo ka abri malaikat Jibril ku Kangjeng Nabi Ibrahim geus henteu dipaelu eta ngaranna hakikat tuturkeun ku maneh kos kitu ku sia tah urang makom syariat taju nuturkeun Kangjeng Nabi Ibrahim coba ge misalna bae urang ayeuna teh dibaringkus dah kumaha Allah bae paeh di dinya sia Kangjeng makom syariat urang tingali Kangjeng Nabi Musa alaihi salam ketika Kangjeng Nabi Musa berangkat di imah Kangjeng Nabi Syuaib di Yordan kemudian manehanana kamadian eta teh melalui Gunung Tursina wah nu geus ka ditu mah kabayang Gunung Tursina teh ya Allah nu encan ka ditu mah paling ngabayangkeun Gunung Santri di luhur tukang saong geus sakitu dibawa ku Kangjeng Nabi Musa alaihissalam pamajikan teh mangkaning pamajikan teh eukeureuneun kemudian tengah peuting poek mongkleng buta rata eueuh bintang eueuh nanaon sinar bulan teu aya poek teu nyaho jalan Kangjeng Nabi Musa teh ieu deuk ngalanjutkeun perjalanan teu nyaho jalan mesti ka mana ieu teh jalan teh ku urang bisa dibayangkeun nu geus ka ditu mah bisa ngabayangkeun wah riweuh teh jalan teh nyai katingali ku Kangjeng Nabi Musa cahaya di Gunung Tursina ketika eta nyambung jeung Kangjeng Nabi Musa kumaha nyambungna kebutuhan Kangjeng Nabi Musa hiji Allah kuari aya tanda ti Gusti Allah sinar nu sinar eta teh teu bisa kadeuleu ku sasaha lain ku mata kadeuleuna ku golbi ku sirri ku maknawi atuh sanajan babarengan jeung pamajikan teu deuleu babarengan misalnya jeung Habib Rozak atuh beuki poek kual kadeuleu ieu mah kadeuleu aku Kangjeng Nabi Musa hungkul sinar teh luar biasa kumaha drastis spontanitas Kangjeng Nabi Musa saat eta hiji nu dibutuhkeun Allah
pamajikan nu sakitu dipakai ka cintana ditinggalkeun. Aya harta nu dibawa buntelan ditinggalkeun. Henteu butuh kana naon. Kumaha eta cek Kangjeng Nabi Musa? Inni anastuna. Ya ahli umkusu cicing maneh di dieu. Inni anastuna. Kaulah leuleuh cahaya. Pamajikan anak geus teu bisa ngomong ku kumaha. Pan ieu abdi dibabawa teu bisa. Teu kadeuleu pamajikan, teu kadeuleu buntelan, teu kadeuleu segala rupa. Geus teu ngurusan naon. Golbu teh ngan ka Gusti Allah we hungkul. Narabas. Lempang ka mana nuju cahaya. Andai kata di dinya teh aya batut moal karasa batu kaliek. Andai kata di dinya teh aya orai moal karasa orai diliek. Andai kata di dinya teh aya jurang moal karasa. Lantaran ieu nyambung hakikat gelbu Kangjeng Nabi Musa jeung cahaya nu aya di Gunung Tursina. Hiber Kangjeng Nabi Musa. Ulah dibayangkeun leumpang cara urang kotrek dikira datang. Beuh komo ka Gunung Santri. Bisa turun deui. Bisa turun deui. Urang deuk ka Sumur 7 bareng jeung Haji Pudoli moal datang. Moal datang. Sebab naon? Kakak datang ke pertengahan di SMS. Acara direngkas betung terjadi. Naon eta? Berat ka acara, berat ka dunia, berat ka dunia, berat ka mangsa makhluk moal datang ka Gusti Allah. Urang ge, urang kuari tuturkeun Kangjeng Nabi Musa ketika urang ka Gusti Allah ulah anu ka berat. Tah nu mantak ieu deuk guru hakikat hese teh melalui torekat ninggalkeun etana andai kata keur ngawarung eureun sia ngawarungna. Andai kata manehanna keur tani eureun sia tanina. Andai kata manehna keur di organisasi kaluar sia ti organisasina. Andai katanya keur babarengan di satu kelompok kaluar sia di kelompok eta. Maneh teh keur magahan ngaji di yayasan, belum yayasanana. Sia teh keur jeung santri teh ngawurukan. Atuh lamun berat ka santri berarti teh leuwih berat ka santri mah ninggalkeun Allah, tinggalkeun santri. Pan berat eta kos kitu. Nu matak guru nama aya bae saha jelemana kuari nu endek belajar norekat saha jelemana. Cenah aya di itu nu norekat saha kiai mana? Kiai anu syaratna kumaha norekat? Lamun geus anggeus cenah kudu mayo sapi. Kan cabok sama kiai kos itu. Manya torekat urusanna jeung sapi. Manya torekat urusanna jeung cenah make mahar 100 gram. Maning diabing teh guru torekat kos kitu mah. Bebeskeun habek ka Sumur 7. Oh hubunganana torekat mah justru ndek nyingkar-nyingkarkeun nu kos kitu. Kangjeng Nabi Musa jeung pamajikan jeung buntelan ketika deuk ka Allah ditinggalkeun kabeh teu berat saeutik cek-cekan sak hiber ka ditu. Urang lamun deuk hiber ka Gusti Allah kuari tinggalkeun. Beusi Habib Rozak boga motor mio tinggalkeun bikeun ka Pudoli bikeun. Wow, cak Habib Rozak daripada tinggalkeun mending nambahan. Tuh mah hese eta kos kitu. Tuh urang mah berat ku eta. Nah, ieu teh lamun urang geus datang ka innallaha ma'ana wa huwa ma'akum ijid kabeh ka dunya. Urang teh maca sholawat nu kadeuleu Allah, maca zikir nu kadeuleu Allah. Urang salat nu kadeuleu Allah, silaturahim nu kadeuleu Allah. Urang ngariung nu kadeuleu Allah. Urang ngaji nu kadeuleu Allah. Sedengkeun Allah pan ka urang teh nitahulah resep dunia. Hiji bae urang tinggalkeun makhluk, cet nyeplos urang ka Khaliq. Nah, eta kos kitu teh loba nu bisa lantaran Kangjeng Nabi nurunkeun ilmu ka sahabat. Ti sahabat terutama Abu Bakar Siddiq jeung Sidina Ali. Kemudian terus ka Sayyidina Husain, terus ka belah dieuna ka Ja'far Shadiq, terus ka dieuna ka Hasan Basri, terus kabelah dieuna ka para wali-wali sanga. Bisaeun nya mah molonyon tina dunya set teu berat teu nanaon. Anu mantak lamun urang kuari endeu ka Allah, kuari merenung saeutik. Awak coba atuh jasia teh horengan bareng jeung Allah. Mun hayang di alam ku Allah ulah resep dunia. Jasia teh gerak sia gerak Allah, cicing sia cicing Allah, kicep sia kicep Allah, denge sia denge Allah. Allah teh babarengan horenganan jeung sia ke encan dicaritakeun bareng teh naonna kitu baheula. Heuh kae kitu mah cenah babarengan jeung Allah aing teh Allah teh eta pelbeloon deui bae pan.
Tek aja hakikat HSG. Kehilanan gitu behelan. Bisa jadi marikung ya murid dia. Ku HSG lah. Batak bari hiburan bae mah. Bari hiburan lain bantrak-bantrak memang kumaha gitu kan supaya kaharti. Tah, kade. Atuh aya Allahan sedengkeun Allah teh nitapan Allah mah maha sagala-galana bener ku Allah dihayukeun salah ku Allah dihayukeun ja Allah mah pangeran. Lamun bener bae mah atuh Allah teh lain pangeran, lamun salah bae Allah lain pangahayukeun boro-borona naon kafir bae ge ku Allah dirizkian bae disehatan bae. Kumaha kahayang urang? Ye, Gusti Allah teh pangeran na awak. Sia teh horeng dideulekeun didengekeun ku Gusti Allah jeung dikanyahokeun. Nah, bejana cek Kangjeng Nabi lamun hayang ka Gusti Allah deukeut tinggalkeunlah bebendu Allah di antarana dunya. Nah kuari aing deuk nanya ka sia awak urang sorangan tah tengah peuting nu dipake ka resep kusian naon coba cincin. Kuari keur usim cincin ye cincin sia resep nah nu dipake ka resep kusia teh cincin tu kusia kan diteudeun berarti kan nu mantak dinteundeun geus sia resep eta lah hijab antara sia jeung Allah. Coba kuari bikeun ka babaturan sia ke di man hayang cokot deui aduh teu daci kos kitu mah ngaranna nitip ka mah tuh. Bikeunan ku sia cincin sia. Ayo lamun sia bener cinta ka Gusti Allah ulah kahalangan ku cincin. Naon hartina cincin? Gusti Allah mah maha sagala-galana engke di akhirat sia di sorga. Loh, cincin nang di mingguan mah lah sapira nang di mingguan teu puguh ngaranna. Virus lain teh ngaranna teh kucubung lain. Sia mangan resep nyai-nyayanana doang ditipu sia ku nyai-nyayan anu lelempangan di jerona poho ka Allah tuh digulak. Sia teh kapan katipu ku nu lelempangan di jero cincin kebolon sia. Bikin ka batur. Berani henteu urang mikeun cincin. Tah aing mah deuk ka Allah teu butuh cincin. Malah menta pan. Lainnya letikeun cincin menta cincin. Sia mah ngajauhan ka Gusti Allah. Eta cincin. Naon deui nu ku sia dipake ka resep eta teh hijab salian Allah mun sia resep ka salian Allah berarti eta teh hijab antara sia jeung Gusti Allah. Sakitu bae masih ngaji ka Irak, ka Baghdad, ka Iran. Masih ka Turki, ka Yaman, masih ngaji ka Maroko, masih ngaji ka Yordan, masih ngaji ka mamana ge guru torekat majak kitu-kitu keneh ti Kangjeng Nabi ka sahabat ka tabiin moal jauh kajeun teh ngaran torekat beda-beda. Misalnya torekat Tijaniyah, torekat Qadiriyah, Naqsabandiyah, torekat Utsmaniyah, Ghazaliyah, intina mah ngabersihkeun kahayang nafsu jeung hawa menuju Gusti Allah. Sok dakur bae. Kuari naon nu dipake ka resep Gusti? Nu dipake ka resep motor. Bikin. Jual bae-nya meuli nu anyar. Ieu keur carita. Ente osok ngomong mana sih guru torekat? Mana aing hayang jasa norekat? Ulah nanyakeun guru lah siana siap henteu. Ketika guru torekat mere aturan kos kitu endek teh moal. Ja guru torekat sepanjang masa aya bae. Je law anal mukmin ala kullati jabalin. Andai kata seorang mukmin di luhur gunung di puncak gunung laqayyadallahu lahu aliman yuallimu. Niscaya Allah bakal nurunkeun guruna nu bakal ngawurukan kanyana sesuai jeung kahayangna. Guru amil diayakeun, guru alfiah diayakeun, guru mantek diayakeun, guru tafsir diayakeun. Ente endek norekat guruna pasti aya kajeun kuku mage endek henteu. Endek siap ente secara tadi muncak guru teh maneh naon pagawean ngawarung eureun ngawarungna lah kiai ulah sok aju kitu ceukna tuh kan sia endek teh lamun endek atuh guruna aya coba ki muslim benda kerep cicing bae di luhur gunung Cermai setahun 2 tahun torojol we kan susah dipidayatullah norojol sorangan mere ilmu lantaran nyaan endekna. Ai urang endek mah ge aya guruna masyaallah teh nyaho ungkuk. Ini mah Habib Rojak ini guru torekat ceukna. Iya, mana mobil yang ada gini nama saya katanya. Udah di situ jangan cinta dunia biar Habib aja. Pan belum sama Habib. Ji, ulah sembarangan.
ulah Samarang aya bae guru torekat. Wah, pokoknya kajian orang boro-boro cicing di Nurame, cicing di luhur gunung, endek datang pasti. Ya guru torekat banyak nama hihiberan atuh. Emangnya cara orang kudu dipapageun make mobil asal mobil nu jore embungeun emang gitu. Ya, kaji podoli coba undang ka Serang papageun make losbak daekeun moal. Moal mantek moal bogaeun maksudna. Ih, sia masuk aju kitu bae. Tuh, ai guru torekat batu dari gitu emang ku bagus geura ti heula bae ka ditu. Engke ge datang ka ditu, atuh nya nama teh kudu dipapageun, naik naon kumaha nyana teh urusan nyana. Lantaran ieu dunia di mata ahli thariqah, ahli hakikat tugas jadi leutik. Sebab geus dibere ilmu poe ka Mekah salengkah. Ya, atuh komo di dieu ka Banten. Ya, teh setengah lengkah tah tuh. Setengah napas geus datang ka Banten. Nah, ieu endek apa henteu? Endek cenah kiai siapa boro-boro endek norekat ngaji mingguan gitu menang ngabesan. Asa ngabesan bae pere. Tuh kan, boro-boro endek norekat. Betapa muliana santri. Ente teu nyaho kana kemuliaan santri heulanan. Di mana coba kemuliaan santri hebatna? Lamun ente neuleuh make mata ieu doang, sapira santri? Lah, tah kos bebek, tah kos kitu mah. Sapira santri, tapi deuleuh make mata ieu. Percis kos wali, perjalanan wali di santri. Emang gua? Nyana di imah berangkat ke pondok pesantren, ninggalkeun kampung halaman, ninggalkeun bapak jeung emak, ninggalkeun dulur, ninggalkeun rekan, ninggalkeun berbagai karesep aya di lembur. Sasalaman abdi malah dek pesantren wejek cicing di pondok pesantren. Melesat jana ti imah ninggalkeun indung bapa kampung halaman tempat kelahiran babaturan rekan ndetolan jeung berbagai kegiatan nu nyana resep tapi nyana deuk ka Allah cicing di pondok pesantren tanya naon nu kumaneh kuari dituju apakah ijazah boro-boro nyana kiai da gitu bukan ijazah. Naon atuh Allah awalan deuk jadi wali nyantri heula. Ngementek teu bisa dek jadi wali kudu cicing di universitas. Moal bisa. Sakola segala moal bisa jauh. Sebab naon deuleu Kangjeng Nabi Musa alaihis salam ketika ningali golbuna nar cahaya Gusti Allah pamajikan babawaan harta banda dan lain sebagainya geus teu diinget-inget plak teu inget danau hiji be Allah Masya Allah pohara jasa panata tetakan Kangjeng Nabi Musa lewat sisi Gunung Tursina didinya kan jeung pamajikanana saat teu nyaho jalan kaler kidul mana tengah peuting anu luar biasa dahaga lantaran keur hamil di dieu kan teu nyaho di mana aya cai gersang anu luar biasa aya wahyu ti Gusti Allah cek wahyu seakan-akan aya perintah ketikeun suku kaluhur batu diketikeun tek muncar cai mantap kami kadinya kamari waduh geus ginum cai eta haji podolinya mandi nya nginum di dinya eta kan urang lamun ngadengar riwayat kitu eta awal perjalanan eta kan wah urangnya hoti Kangjeng Nabi Suhaib datang kadinya nu mantak neangan sejarah na isi cai naon horeng cai eta saat jeung pamajikanana memeh ini anastu naro geus aya di lembah eta di belah ditu geus kadeuleu Gunung Tursina ngan jauh keneh diketik cai na hiji tah mah lain cai anu diketrok teh lain eta mah cai ngetik suku Kangjeng Nabi Musa alaihissalam tek keluar lantaran dahaga nu luar biasa lempang ti ditu di bumi Kangjeng Nabi Suhaib kadinya didinya nginum caina kuari kajen ku herang na luar biasa jengeunah luar biasa kami didinya marandi aju ngala wudu ai mandi jeung wuduna mangan sakitu popotoanana nu kebal Haji Pendi mah komo datang ka leungit eta HP leungit pohara jasa Masya Allah nah iyalah dengan gitu karena sumber cai menang ngetik suku Kangjeng Nabi sampean Kangjeng Nabi Musa alaihis sama si kene menyatu ta jeung pamajikan
masih kene dedehnya dibawaku Kangjeng Nabi Musa berangkat terus ke arah Yordan ke arah eta non karang-karang Palestina tidinya ayah ini Anas tunaro kakarak eta teh keur meujeuhna karab keur meujeuhna baik keur meujeuhna tepuguh ka mana mistina ieu teh jeung jalan ka mana aya dina riweuh aya dina sempit aya dina keur kesulitan. Nah saat etalah Allah mere keyakinan ka Kangjeng Nabi Musa nu mantak tara aya jelema diangkat jadi wali di luhur spring bed tara aya jelema diangkat jadi solihin di luhur spring bed tetep bae kudu masyarakat teula contoh Kangjeng Nabi Ibrahim contoh Kangjeng Nabi Musa katingali cahaya keyakinanana saat baik wal karab Kangjeng Nabi Ibrahim katingali luhur keyakinan ketika dek dibalangkeun Kangjeng Nabi Musa alaihissalam kadeule keyakinanana deukeut jeung Gusti Allah ketika keur aya dina karab buat baik tidinya kakarak timbul keyakinan atuh nu mantak lamun kiai asup ka Golkar moal jadi solihin acan ganti bae ngaranna Haji Solihin kudu puasa kudu keur masakot hayang nempo keyakinan seseorang kudu keur dicarekan ku pamajikan mantak lamun boga pamajikan tilok daek nyarekan tambah carekan atuh aing carekan aing ye lantaran happy bae mah jeung pamajikan kan teu nyaho urang sabarna teu nyaho sabarna pamajikan hayang anu dicokoteun hayang anu dicokoteun hayang diusapan malah tilok anggeus pan ngusapan ge kaburu nyaho ieu nu hayang eta kan moal beres sama kos itu mah tapi ketika pemajikan nyarekan anu urang tadarru ka Gusti Allah ya Allah ya Rabbi abdi hidup aja sebatang kara pamajikan anu sakitu diparende diberehan bae ge horeng galak lah ku abdi lah geus sabodog deuk dikagusikeun bae tah mulai cek Gusti Allah hadza wali iyalah wali aing sia mah asal geus dicarekan bae ka aing kan jieu teh kos kitu. Nah, mantak cek abah teh mah. Assalamualaikum salam jasi ya. Aya naon ieu kula laporan ieu ka abah naon. Majikan kula ieu galak jasa bagus. Jiban bagus. Pokona moga pemajikan galak eta geus resep maju. Cak abah teh kos kitu. Ji kiai buku di bebeja ge maksudna ganti ulah. Hook pemajikan galak teh ieu teh ngamajukeun. Maju coba sia kajen kuku mage. Sebab sia lamun hayang dunia pemajikan cicing bae pan sia engke hees bae. Tai kitu mah pemajikan galak. Pugu teu boga beas, hees bae, ngejedog bae. Tuh kan itu. Mancari, nya jadi salah kitu mancari pan sia gara-gara pemajikan galak pan mencari bener henteu? Oh sih, ngan kitu ge mencari ge kapaksa. Itu kena ibadah. Kurang lamun pemajikan happy bae kan dikekepan bae kurang tapi lamun nya ngejebris tual bae enggak saing mending ka Allah bae tahajud urang Allahu akbar malaikat ge nyahuan no berarti sia mah tahajud teh kudu dicarekan pemajikan seperti kos kitu secara zahir mah tapi aya rahasia Allah tah eueuh jelema anu jadi wali resep ka pamajikan resep ka anak resep ka dunia resep ka macam-macam moal aya. Nah ieu keur carita narjamahkeun innallaha mana datang ka kumaha pandangan hate urang babarengan urang jeung Gusti Allah lamun masih kahalangan ku babarengan jeung cincin babarengan jeung pakaian babarengan jeung mio Allah kahalangan ku eta masih kene panjang kene wallahu alam bissawab.